Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang barudak? Wilujeng patepang deui dina pengajaran basa Sunda kelas 5. Dina dangat ayeuna urang diajar ngeunaan tanda baca jeung nyieun kalimah pananya. Tujuan pengajaran dina dangat ayeuna nyaeta sanggeus hideep diajar ngeunaan tanda baca jeung kalimah pananya, hideep bisa ngalarapkeun tanda baca dina kalimah jeung ngawangun kalimah pananya. Ku kitu mangga urang kawitan wae. Anu kahiji nyaeta ngeunaan tanda baca. Ari tanda baca teh gunana pikeun urang ngarenghap waktu maca. Iraha kudu ngaraneg jeung iraha kudu eureun. Jadi tanda baca itu gunanya untuk kita menghela napas ketika membaca. Kapan kita berhenti sebentar ketika membaca dan kapan kita berhenti panjang ketika membaca. Nu salajengna mangga urang sami-sami titenan contoh ieu dihandap. Contoh nu kahiji nyaeta aya kalimah kunaon cing ninggal. Teras nu kadua Gusti nah bisa kieu. Kalimah nu katilu kuku jempol sukuna enjang nyunghid getih baloboran. Kalimah nu kaopat tobat. Tah dina kalimat tadi teh aya 3 rupa tanda baca nyaeta tanda pananya, tanda penyeluk jeung tanda titik. Ari tanda pananya dina kalimah kahiji nyaeta kunaon jeung kadua Gusti nah bisa kieu. Nah dipake pikeun nuduhkeun pananya. Ari kalimah pananya teh gunana pikeun nanyakeun hiji perkara atawa naon wae sangkan menang jawaban. Anu salajengna nyaeta aya tanda penyeluk. Nah dina kalimah kahiji aya kalimah cing ninggal dipake pikeun nuduhkeun parentah. Jeung dina kalimah kaopat tobat dipake pikeun nuduhkeun panyeluk. Nah kalimah parintah teh gunana pikeun marentah hiji jalma sangkan milampah pagawean anu diparentahkeun. Jadi kalimat perintah itu gunanya untuk memerintah seorang supaya seorang melakukan suatu pekerjaan yang kita diperintahkan. Ari kalimah penyeluk teh nyaeta kalimah anu gunana pikeun ngebrehkeun atau ngajentrekeun sora bituna rasa. Jeung nu katilu nyaeta aya tanda titik. Nah dina kalimah kadua aya kalimah kuku jempol sukuna enjang nyunghid getih baloboran. Tah dipake pikeun nuduhkeun wawaran atawa berita. Dina kalimah wawaran nyaeta kalimah anu eusina ngawawarkeun atawa merebeja ka batur. Nah eta ngeunaan tanda baca. Anu salajengna nyaeta aya ngeunaan kalimah pananya. Geus disebutkeun yen kalimah pananya teh nyaeta kalimah anu gunana pikeun nanyakeun hiji perkara ka jalma lian sangkan menang jawaban. Anu salajengna nyaeta aya rupa-rupa kecap pananya. Anu kahiji kunaon pikeun nanyakeun sabab. Anu kadua kamana gunana pikeun nanyakeun tempat tujuan. Anu katilu naha gunana pikeun nanyakeun alasan. Anu kaopat kecap pananya iraha gunana pikeun nanyakeun waktu. Anu kalima aya kecap pananya naon gunana pikeun nanyakeun barang atawa hal. Anu kagenep aya kecap pananya kumaha gunana pikeun nanyakeun kaayaan. Anu terakhir
Aya kecap pananya saha gunana pikeun nanyakeun jalma, malaikat jeung pangeran. Alhamdulillah materi pengajaran 2 ngeunaan tanda baca jeung kalimah pananya parantos rengse. Mudah-mudahan hidup ngartosnya sareng naon wae anu didugikeun aya manfaatna. Hatur nuhun kana segala perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.